Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Nanda Irwan Putra di PGMI 2B Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu judulna Pamayang. Pamayang karya Ahmad M.SAS Karana. Pamayang. Bulan imut nangkeun di langit, budak uling di buruan, angin darat muka laut. Pamayang ngolendang koran, perahu letik laju ngiliwit, warna perakna beungeut ombak, beteung laut tinggolak, anu jadi harapan pikeun kahirupan, laut lega paparing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.